Wa yura'iyal adaba inda dzikrihi, kudu ngajaga adab ketika nyebat jenengan kanjeng Nabi. Di mana karena Nabi disebut jaga adab kalau nyebut sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat hadis sana sebutkan pang medit berita jelema ketika jenengan Nabi sebut teu maca sallallahu alaihi wasallam. Pang medit jelema eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi rumihi wa nawar qulbana bi rumihi amin ya rabbal alamin. Wa syubatul khamisata asrota sareng ari cabang anu ka-15. Cabang iman anu ka-15 tina 277 cabang teh. Eta taqdimu qadri nabina ngagungkeun ka Nabi urang saleh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Upami kambari mah nomor ka 14 cinta ka Nabi ayeuna mah ngagungkeunana. Benten cinta mah mahabbah aya ngagungkeun mah takdim wujud tina cintana kitu. Aya cinta mah dina hate rasa aya tadi mah ngagungkeun bukti tina cinta eta. Lamun teh mah ina si Dion budak bujang bogoh hiji awewe kain bogohan hate ukul tapi jeung barang berena jeung initna segala macemna eta bukti nemokeun ka bogoh eta ka pasangan ka awewe ka Nabi beda deui cinta tina hate ngagungkeunna buktikeun kalawan kumaha cenah dipasa gambar ku musannif bi ayyarifa kalau eta kahiji kudu uningan ulu wa qadhihi kana luhur derajat Nabi pangluhur derajat wa yura'iyal adaba inda dzikrihi kudu ngajaga adab ketika nyebat jenengan kanjeng Nabi. Di mana karena Nabi disebut jaga adab kalau nyebut sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat hadis sana sebutkan pang medit berita jelema ketika jenengan Nabi sebut teu maca sallallahu alaihi wasallam. Pang medit jelema eta. Di mana sebut kanjeng Nabi Muhammad tak berak kitu kudu refleks eta dina ngajaga adab ketika disebut jenengan kanjeng Nabi gitu. Wa yuksiru as-salata wa salam alaihi kudu ngalobakeun maca shalawat. Ya, terketik shalawat. Terus salat dia. Ulah ke sate ke dieu mah ke kumaha di perang alamu teu puguh. Allahumma shalli wa sallim Muhammad. Aya nya kanyeri jadi lambeut teh aya kudilit euy baca shalawat Allahumma shalli alaihi wasallam. Diterjog Allahumma shalli alaihi wasallam. Kitu lagi terjog jadol gitu. Cepet panto misalnya teh ih beubeul bahasa gitu baca shalawat baca shalawat. Shalawat itu aura teh niiskeun mendinginkan. Adem ku shalawat itulah. Aya budak haneut cok awasan shalawat. Niiskeun nu keur marah baca shalawat. Maka pernah ningali dina hiji filmnya malah di film naon anu si Fahri ayat-ayat cinta benar. Si Fahri teh haita pas aja orang Mesirnya orang Arab dina kereta tapi teungeul ku urang Arab teh supaya pada sallallahu Muhammad luar abak ditulus sama kana teh apa kan panas ketika shalawat adem deui tah kitu ketika jelema amak teh sok shalawat lah urang ya ketika shalawat kesana adem asal mendinginkan udah haneut anu geuling panas sok asa shalawat mendinginkan ya. Salajengna deui bukti tadi kanjeng Nabi teh nurut kana sagala pasunahan anjeunna. Sunat anjeunna sok laksanakeun ku urang. Ai sunnah teh padamelan Rasul. Ucapan Rasul, perintah Rasul eta ngaranna sunnah itu. Ai hukumna nya beda-beda, hukumna can tantu. Sunnah Rasul hukumna sunat deui. Beda antara sunnah sareng sunat beda. Sunnah mah padamelan Rasul, ucapan Rasul,
Parentah Rasul, panyaran ti Rasul sunah. Ai sunat mah hukum. Ya, hukum sunat. Nyata lamun dipigawe menang pahala, lamun teu dipigawe teu meunang naon, gitulah. Ya, sunat. Pada tadi urang lebat ka masjid. Maca Allahumma pilih nubi wabtali abwaba rahmatika itu sunat hukumna. Nabi pernah gawe sunat. Urang salat sunat tahiyatul masjid, sunat qabliyah subuh hukumna sunat. Ai salat subuh wajib. Rasul ke salat subuh, sunah Rasul salat subuh ke dan hukumna sunat itu. Kan hukumna wajib salat subuh mah. Apa Rasul qabliyah subuh? Qabliyah subuh. Urang sok qabliyah subuh, sok hukumna sunat. Rasul sok salat subuh. Sunah Rasul salat subuh ke hukumna wajib. Nah gitu ya. Itu tiap-tiap sunah hukumna sunat itu gitu. Terus ayeuna Rasul sok tadi Rasul sok qabliyah subuh, sok urang sok hukumna sunat. Rasul sok subuh urang subuh hukumna wajib eta mah sunah Rasul sarua subuh oke kitu nya. Rasul kantos nikah 13 kali. Ya. Eta sunah Rasul urang hukumna haram jeung urang mah. Ya. Pernah ngumpulkeun pernikahan, satu pernikahan salapan istri Rasul pernah. Ya, nikah 13 kali itu pernah gadusi salapan sekali gitu. Salapan. Sementara anu meunang ka umat mah cuma sampai 4. Rasul pernah sampai salapan. Itu kahususan kanjeng Nabi. Sunah Rasul, sunah nikah salapan pemajikan. Nah ke urang mah hukumna haram gitu. Jadi untuk tiap-tiap sunah hukumna sunat gitu ya. Ya paham ya? Nah, paham berarti. Nah, ikut sunah Rasul ka patos kitu. Tangagungkeun derajat Kanjeng Nabi wujud tina sifat kamari anu ka 14 nya cinta teh ya. Ku cinta diwujudkeun yang ngagungkeunana. Aya hiji kisah waktos Madinah rek diserang ku tentara Quraisy. Geus aya beja di Mekah geus ngarasah pedang, ngarasah panah rek nyerang ka Madinah. Mekah nyiapkeun pasukan jeung aliansi pasukan-pasukan di tetanggana, negara-negara tetangga. Teu kurang 10.000 pasukan rek ngarurug ka Madinah. Rasul manggil para sahabat musyawarah kumaha ieu ulang ieu. Menghadapi pasukan ti Mekah langsung nyerang ka Madinah. Saking sanes urang sambut we pegat di lembah anu uang layang di dia. Cek ieu wakil jeung kieu aya di sahabat urang Iran. Nah, urang Iran aya perang jeung Amerika teh. Karena Salman Al-Farisi, urang Persia, Iran. Urang Persia tiba terkenal teknik strategi tiba terkenal. Salman usulkeun ya Rasul, usul abdi urang tong kaluar ti Madinah, tapi Madinah uang gali sisi kota Madinah jieun solokan anu lega anu gede. Can pernah dalam sejarah perang kaos kitu. Disetujui ku Nabi. Sok ayeuna kabeh lalaki turun. Sisi lembur kabeh gali jieun parit jieun solokan anu lega. Eta solokan lebar 8 meter. Lain solokan ini walungan nomornya 8 meter aja. 8 meter, jerona 10 meter. Sakulinya kota Madinah. Daramo siang wengi bising musuh datang manten. Keur digarambal kitu, ayo ngabentur batu, anu kumaha olah sadaya. Nyabakeun cuaca panas. Ke darambal dina patwa Rasul aya kekerketan, tekan. Ku sahabat, ya sunya naon tekan dina rambut. Angel dibuka ku ditinggalikeun. Ditinggalikeun aya batu laleutik dibeungkeut ku Nabi, dibeungkeut kana rambutna. Ya naon? Nahan lapar. Supaya teu ieu teh ku batu dilitkeun kitu dibeungkeut lawon, dibeungkeutkeun patuangan. Masyaallah. Akhir sahabat, namanya sahabat Jabir bin Abdullah. Ningali Rasul ke kelaparan gitu. Nah, teh peleos we ka bumina. Ka istrina munculna tama emak. Itu teh asa aya anak domba hijinya. Aya mun akan uang pencit. Pasaknya ai kejo aya keneh. Biasa aya. Sok eta beas diasakan
dagingna asakan jeung pencit. Terus Rasul kalaparan tuh di daramal disolokan. Keong sahuda terang dia nyamun siap cak istrina teh. Dipencit tah si dok ceklan, loba ceklan ku pamajikanna, ku sahabat Jabir dipencit. Cet. Kan sayangna Jabir boga budak dua nya si Darun sepajan lah budak teh. Naraong kieu naraong. Ningali bapak keur mencit. Oh bah. Mencit, terus beres mencit, pokoknya sisit kesorangan keuretan asakan, kayak asak akan ngoroan. Mun Kang, terus balik Jabir maka padana kasolokan deui. Ari haita istrina siap nyusit domba keuretan itu budak teh nurutan teh. Si Danu mau peso. Si Pajar disonokeun, dipencit dipaya teh nurutan bapana. Dipencit, gara-gara kemudian pokoknya digorok. Tapi ka paehna kata budak teh teh. Ai si Danu was. Itu geuning sebutna itu maksud nurutan bapana teh itu. Lumpat ka dapur, mainna bakat ku rewas ngabeje bijak aidungna. Aidung aidna ditalajog si Danu teh. Di dapur pan keur siap masak ya, di hawu guplak si kudu 12 itu. Abus kan hawu budak teh kita. Si Danu teh. Dua anak paeh budak. Ya, aduh digapan paeh. Ai istri Jabir. Aduh. Ya budak dua paeh. Lamun aya diumumkeun paeh, ieu dahareun tuangan moal ka tuang Rasul, moal terus dalaran teh. Da genting teh digusur dua mayit di tuna ka goah. Kunci we keun heula lah. Nu penting Rasul tuangan itu. Tuh bakat ikut cita tadi mah kan Rasul. Ya, budak paeh dikeugeuh heula. Lamun diumumkeun paeh ayeuna libur pasti. Libur salebur bawa aya budak paeh, kena Rasul mah terus tuang. Masak we anggeus nepi ka geus. Nyangu beres, masak nu digulai nu sate dalam beres. Beres. Bejan ke ieu na suamina Jabir di WA mah ya di WA. Kang tos asak gitu. Ayo damel kesuran 400 damel teh. Jabir amun mungkin ngonang kabeh mah. Rasul diajak jeung beberapa sahabat pilihan tah. Diharewasan. Ya Rasul istri abi tos nyiapkeun tuangan di bumi. Hayu 5 malah sampai 10 urang mah aja para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu nya para sahabat utama aja bang tuang di bumi abdi. 10 jalan malah acara cekap yuk. Cek Rasul teh, "Euy, ayo dah juga Jabir dah euy." Diumumkeun ka saya. Atuh keur garari solokan halus beriak barangkat eta Jabir riwasna. Aduh. Buat kabeh diajak atuh ieu. Malam teu mahi. Da anak domba itu teh. Rasul teh, "Ayo dah ayo." Ring kabeh dah akan terima Jabir. Bir damal asup di mah ngapa di luar we. Kalau cuma loba teh ya. Jabir jeung bingung. Kumaha jelema loba kieu ngapa di luar. Sok geura kaluarkeun tuangeunna. Nyai geura kaluarkeun mangeunana. Sok ka dieu. Geus Jabir ulang nempat jelema loba. Ieu dahareun saeutik anak domba teh aya teh. Akhirnya kapaksa kaluarkeun. Da isi ku Nabi teh kaluarkeun. Terus kabarak jeung jelema liung. Can anu wantun ngamimitian, Rasul can ngamimitian mah. Ya. Tadi mah pas sahabat tah. Nabi can ngamimitian, can wantun ngecipet tau kumaha teh kawas urang. Ya, kiai mah ketalil kae pas mah we jalan. Nah kitu nya. Kiai mah tas serahkeun dieu kene dino kawinan. Pas mah teu heula. Nah, tadi da mah dua kitu teh. Ya. Ai ka Rasul mah kitu, tadi mah teu daek ngamimitian, sancan Rasul ngawitan. Mangga Rasul dikawitan. Kayak asa can kabeh ngadiung ieu teh, cenah kitu. Atau susah ya terus kan ka dieu. Acan, pamajikan mana? Oh di loba kuruan ka dieu. Nyai ayo geus tarang tuang ya Rasul. Mohon sok aja ka. Sok, mangga Rasul tos salayana, acan aya keneh cenah dieu. Aya keneh. Saha tuh geus budak anjeun ka mana? Ajak dah heula. Teu luas disebutnya. Lah lamun budak mayit dikaluarkeun moal yakin Rasul mah tulus doana. Teu aya Rasul nuju among. Among ka mana? Teangkeun. Among ge tubih, among ge tubih. Lain tebih deui tubih among ge. Kuring moal dahar budak sadatang usul, bukan Rasul. Tuh. Bingung. Ka mana budak ka mana? Akan budak teu paeh. Kan sakitunya. Budak teu paeh. Aduh, bingung ya. Eta istri Jabir bingung, Jabir lawan bebeja budak paeh Rasul yakin mah tuang, sementara hayang ka tuang ku Rasul ieu teh.
Kumaha carana? Kagak ngaruh lah gitu biar. Jangan makin bingung-bingung. Mesti kita bingung ya. Nggak setengah tayang budak tuh di bawah, budak tuh. Wah, pias katanya. Isi jago pias. Kuliner kang wah. Wah, ada Rasul tadi dia nurut. Ah, buka cina. Ayo balik buka. Budak ke hareureuy duaan. Di sebelah gua teh ke hareureuy ka Rasul. Lamun mau cek si pacar teh apa tuh citan cenah kitu meureun. Pecitan gitu lah cenah meureun. Si Danu teh aneh aek ae mana daek wae sakitu berarti nah ku tadi ka Rasul tah ieu kisah hadis sahih ya. Hadis sahih ya aya da kitab hadis sahih keteranganna dua budak anu tadi geus paraeh teh ya ku tadi ka Rasul teu tulus paeh. Ke haeur ka Rasul. Mun bika kaget si Jabir teh hah kamatan hiji yakin beungeut gudawang hiji tutung. Nah ini di ke Rasul di jero gua. Hayu dalam tuang sang kanjeng Rasul teh. Ya, eta buah bukti tina takdim mulia kanjeng Nabi. Hadis sahih yakin sahih. Tah urang ge tuntutan urang ikuti sunnah Rasul, tadim bener-bener ka Rasul. Siap tadim siap? Siap? Siap. Ulang lemesnya tuh siap teu? Siap. Aya bulan naon? Kayagung, surah, safar, mulut, bulan mulut dan buludan. Awas. Lalu tempat tunggal aku 15.000 bohong tadi geus ya. Ya, eta si cabang iman nomor kasabaraha? Ka-15 takdim ka derajat kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.